Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang budiman, jumpa lagi dengan petualang gua. Ini petualangan kali ini Abah lagi di Jengjing ya, Desa Pelita Asih, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, hampir berbatasan dengan Sumedang. Ini di Kampung Jengjing. Nih cuma Abah nyebutnya ini, kalau kampung ini Desa Pelita Asih itu sebuah desa yang di atas bukit gitu ya. Jadi judulnya ini pedesaan di atas bukit. Tuh kemana-mana ini sebenarnya bukit semua nih. Ini juga ini bukan pakai drone ya.
Kamari hujan ka dieu teh Bu, cibreg apa oge. Ngalinten ayeuna hujan. Jeung deui di dieu mah kan hujan lebih awal, Bu. Tapi tadi masih sawah gerobong geus ieu geus poek, Bu. Ieu mana, Bu? Gunung Cimalaka nya, Bu. Cimandala. Cimanala. Anu di luhurna gunungna. Gunung naon? Hah? Oh, Lemah Putih. Oh, makam teh nya, makam Lemah Putih nu di luhur. Anu nangewer teh nya. Samemeh kana ngewer kan Lemah Putih ya, Bu. Saatosnya. Oh, anu di pojok ka ditu cerasnya. Eta kan nembus teh mun telepat si payun kantos ka baeud jebutnya. Mun nembus nama sisanyo mun telepat mah. Oh, anu Kalimangan ka lah naon atuh teh? Ka Gunung Rancang, anapeun Gunung Rancang. Raosin Bu ada gitu mah. Abang putra dengan hiji-hijina atuh Bu. Tos keluarga. Atuh mah seueuran putra raosan Bu ari seueur putra teh sami jeung sareng pensiun. Heeh. Tukeran jeung kupat jeung oleh-oleh.